Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pagelaran wayang golek di rombongan Putra Giri Harja II. Pimpinan Kidalang Deden Kosasi Sunaria ieu waktos ngagejrak di studio TPRI Bandung antara tahun 2010-2012an. Kumargi pagelaran di studio televisi durasi pagelaran ge teu lami mung sajam setengah. Teu benten we sareng bieu nojak rama padalangan. Rupi juru kawihna nyaeta Euy Setiawati, alok atanapi wiraswarana Encang Guyur, juru kendangna Berlin, ketuk atanapi juru tempasna Asep Anak. Pami ngabandungan suanten Dede Kosasi Sunaria, mani nyepres pisan suanten Ramana, Pak Haji Ade Kosasi Sunaria Suwargi. Itu nama kena paribasa teng manuk teng anak meraku kunjungan. Kidalang Deden Kosasi dina pagelaran ieu nyana kalakon serial Barata Juda nyaeta Jaya Perbangsa atanapi Gatot Kaca Gugur. Kocakeun di kemahna Batara Kresna di Randu Watangan, Gatot Kaca keur ngadeus uwana. Intina Batara Kresna nanyakeun kasiapan Gatot Kaca salaku Senopati Agung dinanya harupan para Kurawa. Dina hal ieu Gatot Kaca geus siap pisan yang harupan musuhna demi ngabela lemah cai. Sanajan musuh nu bakal disang harupan teh bisa disebut uwana sorangan nyaeta Adipati Karna nu boga senjata pusaka konta. Carios lengkapna mangga Bandungan dugi karengse, mudah-mudahan pintonan wayang kulit ieu janten pieuteungeun ka urang sadayana. Teu sakadar hiburan tapi malah manar tontonan jadi tuntunan, gogonyakan ulah jadi ejekan anggur si jadi ajakan demi kokohna persatuan jeung kesatuan bangsa. Teu hilap kanu teu acan subscribe channel Pribados nu enggal ieu, mangga subscribe, like, share, sareng komen. Taras pencet loncengna supados uninga kami aya uploadan anu enggal. Wilujeng nyakseni dina sasi saum ieu, mugia ibadah saum urang ditampi ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Awak mentra-mentra winulan sastrakan penawara lon panjang ing awu sinagihipun dados Purwahara Dupi Purwa Purwahartos ngawilikan Dupi Tara Tara carita iya ini sabeti pasangrahan Rantuatangan di kemah sing Betara Kresna hartosnipun cemeng mulus jawi lepet iya ini kami lari ingkang Mahaprabu Harimurti Dupi Hari hari hartosnipun anom murti mustika iya ini senajan hanom pranyata ratu satung kebingan satang karahing lemah kami lari ingkang Mahaprabu Padmanaba hartos ikupan Padma ibu kemang nambah Nabawadah pranyata kagungan kemangsan Pok Wijaya Kusuma kemang Jaya Mawar warta ketiasa hirupakan pati saja baning pas iya ini nyawa ingkang kapindo Raden Gatot Kaca Satria Melajang Tengah iya ini kumpul hamil tukang mahmai mangsa abri kami hari pamor ingkang rawabuan rebang-rebang kang tinunjuk layang kang keri rebang-rebang kang tinunjuk layang pasanggrahan Rantuatangan di kemah Sri Betara Kresna yo iya ini ngangkir kepino ingkang putra Raden Gatot Kaca Satria saking kasatriaan Melajang Tengah tumpul hamrit ludak nyembah mari mangsabda adih aling-aling pangkona ingkang ramah hadiah saka manggiran saka ayam gerana heula wonten kumawan sasauran dagu-dagu ngandika pengantikanipun kedal dateng misur pengantikan laka Mas putra anak dua banget cobi mana aku tuh kepada kami isun masih bagai asap dekat banget pakai muncul segala Waulan putra dalam Gatot
kalian ujung sumangan nyanggakeun semak pangabatus. Sebab putra yang ada pala sampean gua. Nuhun kasih. Semapang abah udah terima dari tangan roki batangan simpen pulangnya hati dicancang sapucuk king remah pun dari mastaka. No. Atuh kaping kali teh eta ya pikir saeunaon tangsa dianjeun-anjeunna. Bujang higa kapuluh tanah kapikiran teh aya manglah dua. Oh iya kasih. Pangna waknya lain waktu. Ngonang lain mangsa. Ya waknya liker secara dan cepat saperantosna hidup. Di istana janten Senopati Agung gesanding harapan urang-urang kurapa. Terus Rumah karena kejadian itu bisa ditolak. Sengketa antaris dulu jeung baraya, antaris panawasan Kurawa. Anu teh kirang sareng teu langkung ieu teh. Istilahna berbutkeun hak waris anu pasti. Nantungkeun adil sareng bener. lanjut wae. Atuh sabarendene kitu. Wa teh asa ucap bisul istilahna. Satuntasna tuang Rama Paman Dipati Arjuna parantos nyungkonan kana janjina yen bakal materi Jayadrata anu parantos maehan Raden Abimanyu sasaka Balaspati hutang Pati Bayapati hutang Wiran Beherdiran siang tadi gugurna Jayadrata mastakana ngagerenceng sapisan ku tuang Rama Paman. Namun dah itu teh sahanteuna atuh Rama ka putra. Di waktu ka waktu aya teh tuang Rama Paman bisa selamat rintang ti Raden Abimanyu. Kaelang-elangan. Jika nu long-lang lingling, jika nu bingung kapahung malahan ayeuna teh kasemangatan perang tuang Rama Paman teh parantos lemah kayana. Kapino damel. Nomor kahiji eta pernah hidup di istana jadi panglima perang Atanapis Senopati. Geus di harapan gua hidup di Patikarna. Alasan nomor kedua. Pernah hidup tidak diangkat gua. Ku tarik-tarikna paras urang-urang Kurawa Mahaprabu Siyudana. Ku gugurna Jayadrata. Anu nepikeun ka ieu perang di perang istilah nepikeun ka peuting. Aya janten sasaran tuang Rama Paman di Pati Arjuna. Rumawi urang-urang Kurawa istilahna ngangka Senopati di Patikarna. Ieu menjadi masalah. Ieu menjadi bangkal kedua kasih. Ngan teh asal letik hati lamun tuang Rama Paman diajengkeun janten Senopati keur mah parantos mundur lemah kasumangetanana katutup kaelang-elangan ku putrana sareng tangtos kekebayang capek nambah Alasan nomor kedua naon? pangna hidup diangkat di istana kuat dina tadi sabaraha waktos kapenggan. Alasan nomor kedua dipati karena teh kagungan senjata tumbak anu kacida aheng luar biasa. Ampuh kabinatina. Pujang hingga tuang Rama Paman alah panawas sadaya moe nu mampu nyi hareupan eta senjata. Senjata naon? Senjata Konta Wijaya Danu. Aku hal sakit buat teh dek mertohi. Sabisa-bisa supaya eta konta dikeluarkeun dipake ku di Patikarna. Kumaha cara sangkatan kosanana kumaha hidup
gua percaya dengan urusan perang hidup geus ahlina. Kamu siasat perang menjangan Istirahat mancing mau di jero kuha. Sate ka koleh, kolah hidup. Sanggup apa ente? Cobi aja ya. Unang kiri kata sangka kota salian. Jiwa raga peratus diwakafkeun demi kemerdekaan nusa jeung bangsa. Putra sanu posorokeun deui demi masa hadimu pertiwa. Tiwi. Tenang. Benar. Geus kapino damel. Ujang hingga kapuluh tanaga pikiran Narapati daya magelang. Kuasa kali dia nanya, nah hidup sanggup bikin harapan kontak, bikin mancing kontak, supaya keluar. Putra Payus hancur di medan tempur, berlaya di medan Danaraga, mati di medan Curi Kaya Gelan Uang. Benar. Ingat marwata kira ini Praga Rumampa dan sumponan sumpah Satria. Satria Payus hancur di medan tempur, perlayan di medan Danaraga. Sarasaya teh paratos di kamar itu mah putra ngatos sewa. Syukur bagat mayangan kira ini anom restu jiwa. Ramu tutas pangandika wa. Amin wa. Sang Purabaya lumundur medan sejarah rumah nyarita hidup hiji pejuang kusumah bangsa gesan dicontohin sewa-sewi bakal datang baru wajah sepuh-sepuh hidup kagungan murang kali model hidup nanti kena tua seksi kalian ulah deh gugur samemeh tempur ulah deh perlaya samemeh perang ulah mati samemeh juri bagus Dupi maksana kumaha wa. maksud wa kade leungitkeun sombong ujug ria jeung takabur bageun sabab manusia kan saukur hirup oge dihirupkeun ujug hingga manusia teu maksud gelar alam punya indung bapak itu maksud nyieun manusia Nuhun wa. kira tepangan heula tuang ibu sareng tuang rama suhungkeun restuna kasih Teu kapino damel. tepangan Kakang Semar penta doa anak Kakang Semar sabab yakin doa Kakang Semar bakal diijabah. Rabu daud tutas pangandika wa. Berapa?
biasa satyana teh males. Oh, tanpa pamrih. Lain pukulasa, lain saturungan saukur. Tanpa laingan saukur ceritaan tanpa kenyataan. Mudah-mudahan banget gugur Gatot Kaca hiji ngalahirkeun 1000 Gatot Kaca. Mudah-mudahan. Berarti didoakeun ku banget. Sae mugia dijaya kasametan. anu sebat perwira pahlawan pembela Agar hei abdi pelan Subante ulung baru Dirsa. Diterima sah abang nugero sa lupa kumanakara guru agar masuk di sini diup lah diup beres kalian sabada kapirain siapa yang akan semapan apa kesulan diterima dewala semua kuasa ya seperti kemarin ngopi wantos perantos di istenan sagan memang ia ditunggu-tunggu ku baura apa ya
Dilikiran nabi masalah teh abdi tilu kali nyamat. Nyamat. Luna maya. Luna maya. Tukang surabi. Hari ini sorangan dari sama. Lahir tahun Nabi. Lahir makan diri. Kata mama payungan ramah. Satria ngayonan yunda separaga kana negara Niyana kapur setra nembong kentang Nyanakeun kagiran pakaryan. maju singkir pandang juri wae hibir upati yang ditanding mewarisi tekad hati anu jadi jiwa pahlawan saat pikiran berjuang ulah Bilari ridho Iri kata sanggatot kasawian Kaya sang ari putra Kami Ingat ari sultan
kurang hees itu abdi ngarona sususan gitu kemana sih semua baik nepungan agan bade ngambil jeung ke di situ no muping wartos saya parantos kenging sana nyalona nyalon naon sia mau nyalon ieu teh ngawewejankeun kurang nohon jantan Senopati Agung tadi nama abdi hoyong jantan Senopati teh sok nya ngan teu boga jenazah di sakola biasa dari haji ternyata teu boga sieun cuma ulah kirang-kirang ieu we ngapunten di Nabi teh kitu sa waktos-waktosna we sabaran-baran Nabi teh sajabil ningji nyelamatkeun korban-korban sumuhun nyelamatkeun sangu mana loban mah rasana teh sun subsidi di luar negeri teh parantos rumping sun bangsa obat-obatan sun bangsa bantuan-bantuan bat merah bangsa sembako naon sembako teh coba tinggal sembako ya teh henteu naon sembako teh sembako sok diudud di bako atuh eta sembako mah setopan bako mah ning sok ieu ning munduk naik kana genteng geuning awi treke taraje mungkin tuh sun supina bantos di luar negeri peson nya negeri luar negeri somohon tatage nah tatage kan obot tagal dahat toke di bersihan langsung disemprot lah ku baygon bisi ge aya virus di imunisasi sepados dia langsung makanya kita mahabu pisang bangsa flu babi flu ayam flu burung mahabu pisang enak no paling bahaya mah flu dan batuk digoyang jadi panuju sia suara sia Jumat ngapung deh. Kalau sana kita enak menuju diangkat sun. Apa santan enak teh abdi teh jantan palang merah nasun abdi teh. Ya pun lanjut diangkat jantan palang dada sun. Apa sih kain? Bahaya kan. Somohon sigare jantan palang siang sun enak teh. Bapak jadi naon bapak mah jadi perangkakan. Terus pisan abdi kurang nguping wartos salira diangkat sun padahal mah teh karena pitandingan teh abdi agak fungsi eleh abdi karena karena cibeduk jadi senopati kok apotek sieun pantes agar masalah utilisator negara sakuran jumong jujur babari nangan gawe naon jadi namanya stabilisator naon stabilisator teh anu sok aya baheula mah geuning di sawah teh umuni disingkat aya nama ku stabilisator arek korek rektor mah perati sok di ojek dua teuing eta mah dorok dah jadi gelon bawa cuman gancing atos-atos we mangkani pi musuh teh Gusti Dipati Karnas gabungan senjata kontak
Nah senjata kota teh di antirana teh senjata abdi sunggaduh. Senjata ketepel. Karena si Jablay ketepel. Gara-gara ulah laporan geus datang senjata eta. Urang mah ngagari sangu. Perjantan akan kasarira hiji tamtama perwira ulah tamtama maju terus pantang mundur berjuang di medan Danaraga. Di Medan Jaya bisa. Mudah-mudahan saya lihat sih kayaknya bulan gitu. Amin. Percantan kasarira magaduh rasukan kaya ata kusuma orang anak belajar kang tu mama naon tu mama tidak kasur sok aya gini mama lamun di jero imah geuninnya anu petro uceul eta tu mah sapret mah korong kitu kalau begitu galero siniga sih jerogan anu masa cahayaan gitu yang tisasari suraseri ketadikan eta teh hasa-hasa kita lihat ciri-ciri dek unggul perangan itu Bener kan? sasa nyamat dewek we nyamatna palit gitu Beres. wayahna paraturkeun wajib bantuan-bantuan jing balat tamtamati nagara Prigandani batuan timi Prigandani siap sih ayeuna teh 400 kira langkung beri jedekan tabuh 10 ayeuna teh sih Oh 10. obor 400 saya oge bisa ngayukeun ka material mereka nganyuk naon obor sia ini wayahna cing kancing balukan cici seritan sebagai kaulah sakedeung bakal ngayona yuda jeung wadipati kana Sumuhun cu, mudah-mudahan saya cing dina kaumuran. Ya, cu. Dupi kamu pulsa mana cu? Kenapa kita nanya pulsa ke HP nanti semua Pak? Mohon pokok rasa dibuka HP dewe. Ingat juga dia itu. Naon dari HP teh? Dipika teh gaul teh semuanya HP. Negara tuning di pada larang aya bodas-bodas kena samput. HP anu kitu mah HP. Eta malah mun urang lupa. Mun lupa gini HP deh. Belos. ini bejakeun ka bapak maneh kalau yang pagi heula kitu Semohon pun bapak teh nuju milarian ulah batu na teh. Kago naon? Ulah balik. Sosok biasa ya bapak mah melakung we. Aduh, burukan. Kami satu agang mudah-mudahan saya dari Cimungul bulan beli gerang tanah di sama teh abdi 660 kali tumpang. Nah, beres. Maka ayo pertarungan dong. Mengetahui dorong aku buat Raden Gatotkaca sandringe pun ngayoran yuda. Kula jeung Raden Gatotkaca melirik busana. Opo busana mereka? Jambar mas burung susung tiga susumpin mas bineka. Hulur-hulur nangem dras malah aja jamang susun tiga. Mawe mahkota gelung sinu pituran. Alas-alasan kancing geruda mungkur. Mawe raksukan kre antakusuma. Pengawasan pun orang anak belajar ingkang tumama. Mawe sinjang wasunonda. Wanci dinten tengah. Cat katinggal. Cat boten. Datan udan tangka udanan. Datan panas tangka panasan. Cancut tali wanda. Cancut wong acincin tali bedaken. Ayo bedakan. Mawe tarumpah madu kacrama. Pengawasan pun bisa mabur tanpa lar. Mandat somantara kadiahan lo. Layak-layak pedot tali ikut sini.
Sadayana tamtama parantos jika pedang tam sigara bening candra sapanah di dua belah pihak kantung ngantos komando ti senopati sewang-sewangan di balik haler bantuan tentara Hangkok Puta sumbangan ti nagara Pinggandani dupi gelaran di sanak Raden Gatotkaca nyaeta gelar Garuda Rapat
anu dicana ku Raden Dipatikarna Sinopipura. Srakna hidup Panawa, hidup Kurawa. Jadi dari Semarang. Lagunya Enok. Medut sekali. Dulur-dulur di bangsa diu. Baraya bangsa raseksa. Pamilih baladna sesihayo. Geragedulkeun kasumangatan perang gesan mantuan juragan Anom Raden Gatotkaca. Tanggal perang parantos kadang sadayana atuh tentara sadayana sudah menghamal hamalan siri serang cing nyeroroh cing barentang sora senjata cing barulisakna cahaya anu dikaluarkeun tina jentrokna cahaya. Sudah kenapa tuh? Ayo maju.
pada mana? Di pihak pada mana? Di pihak Panawa. Panawa. Ayo di pihak Persib. Yang terakhir di Aisyah. Ayat itu bedogan aing. Percaya mas. Kemarin dogan nama pas main. Dan ya. Aduh, Ken. Aden Gatot Kasamudia saya tidak jadi kaumuran Aden. Barang dewek geuning euy. Balasaran aing tinggal heula. Ampura we heuh. Biasanya jadi musuh saya. Hari bangun biasa dulu. Pasti Pringgandani. Oh, benar Pringgandani. Dukungan itu Gusti Gatot Kaca. Mana tukang bakso itu kemarin tukang. Jangan deh. Sorry. Sekarang ngobrol dunia hukum budi. Bukan karma dan aku di. Beki rame, rakot kayak apa kan? Di Mega Duta Malang ayam kakalayangan kesannya yang nalunti kesan nganci daya sanes sukmana kalabendan di nalamapahan api Mandura Rapi di kelasan Raden Putra Gatot Kaca gaduh kapanasaran palai matina mulang ke alam nirwana saserangan-serang Raden Gatot Kaca. Leres. Guru saya sekali mawar. Murah cahaya. Bawan saya mirap dunia. Ya. Anak ulah ku bumi teu ditampi ku jaga teu ditarima komo kuno kagungan nya kaula sukma anu masih keneh marakayangan marah loba kayang kahayang masih keneh
berat nikah cinta karena urusan dunia di antara nakawa hayang maut bareng jeung si anak hayang balik bareng jeung si anak junuk kana waktu datang kana mangsa ayeuna pisan cintot keudeuh balik hayang bareng aram nirwana lamun ditempuh karena sejarah yakin istilah nakris manjing sarangka kontak geus aya dina awak Gatotkaca ayeuna kontak bakal mapang anu ngacik dipati karne hayu anak geus cangkuy bileuy gerak terima dia senjata kaula Masar bisa mutusahkan jiwa raga kejabi insun di Patikan. Wah, tinggalkan dia putra Prantos lapar bersenjata, wah. Jahat.
anu nganggem kasatean Sri Weda dan Nurweda gigi daya papanan dibentangkeun anak Budi karena kawana ratus-ratus senjata kahujanan karena kami hadewa aya nu langkung dieu wa hidup Gatot Kaca. lumayan wa senjata mintul wa Diri itu gunung Lusi cacing paingannya tak kesal kasar buk Semarang awas karena senjata haula nu bakal mutusakeun awak maneh Wah, tegetos wa. Nyaan ngalonyeng Raden Dipati karena asa diheureukeun ku Raden Lakukas. Asa dilelesek hayanana. Emut datang ku wadasina. Wa wiwitan das marang wekasan. Kehelanan kaulah kudu wiwiran mikrong satang budak satepak model ayeun anak kredit anak budak umuran kali kamari budak kamari awas ya sapangkang aya narpati
kontak basa anu bakal nuga janggaan di kakak dasar leres Payus bagus, iya ditunggu-tunggu kuat. Pokokna dipatikarna. Sumohon. Syukur kasih pek didoakan kuat wilujeng, bagus wilujeng. Haris manjing warangka. Payus anjir jadi satria, pahlawan kusumah bangsa, sehingga lahirkan ribuan Gatot Kaca. Sabab yakin umur sejarah anu pasti yang makna kontak bakal asup penasaran kana mayadina warugana salirana juragana Raden Gatot Kaca emut datang kasauran ingkang ibuna di mana-mana kontak dikaluarkeun Raden dipatikan Raden Gatot Kaca kena hiber saluhur-luhurna mari aya jalan tarekah deui kanggo ngahindar kontak lintang tinggi. Asal dari kita. Oh gitu Aden. Kaulah sanggup Gusti wakaf jiwa raga kaulah demi kepentingan negara. Gatot Kaca. Ada. Semua indra kaulah jiwa. Atuh kaya nanas senjata kontak bakat tinggal di Gatot Kaca uluhur kaya parantos kaya pak kaya tanaga atuh Raden Gatot Kaca mujeng ali pinas pikir sayang tumantara Yesus manakala pendana lepet datang senjata kontak anu parantos kaya tanaga kaya pakaya mana daftar miratangan demam sebuk manggulingan daftar miratangan demam sebuk manggulingan iya samia para prata kota bakal pedas deui
Raden Gatotkaca kapikir patuangan aku senjata har tumbah kota. Naon ieu teh tiis kana beuteung. Naon ieu teh? Karena saha ieu kalapendan anu hayang balik bareng jeung hidup bageul hayu panto gedong geus monong jalan ke desa Sapua di heula paman kaula depeakeun heula ka Panasara kaula depeakeun heula tanaga kaula hayang ngancurkeun ulah-ulah Kurawa wah Raden Gatotkaca nyasar karena kareta di Patikana. Namun di Patikana rekat loncat sapisah. Gatotkaca ngamuk. Gatotkaca gobor. Gatotkaca katomak. buahnya Haryo Werkodara ningali di katepihan. memang Raden Gatotkaca kakalayangan jiga langayangan kapakan Tina salirana kaluar cahaya, rupi-rupi cahaya. Daya sanes panca braja sadaya ilmu Gatotkaca kaluar. Gatotkaca ngamuk. Raden Gatotkaca. Emutanana parantos selesan margi seger kaluar ketikinan sadeka pola majer dari sampeanan umul hawang-hawang milari tenda ingkang ibu sejagara-garakeun payunan tenda ingkang ibu. ibu hapunten putra ibu jadi pahlawan hari ini. Amuran doakeun panjenengan hari ini. Dewi Arimbi merdeka ngamurah asihna Gusti nu asih di alam gaib. Ngulas di alam nyata, di alam nyata jajah Raden Gatotkaca dijajah
kudu akes antos Raden Gatot kasamui kalam-kalam dengan Sukmana sengikir kembang kastori anu nyamuan kabawaan Raden Gatot Kaca dipapal Sukmana ku para apsaru Numanci sinyaruri Numanci sinyaruri Ulih kajati pulang ke asal Raden Gatot Kaca jadi pahlawan bangsa pahlawan kusuma bangsa ciri bukti anu pasti Sukma anjika sucia alam parang kowe panjang naga sampurna ku kersani maha dewasa Dewi Arini sejak ngiring mati istilahna lakukan untuk kendang Tantawi sirup menghirup sang kahirupan Uli Kajati pulang ke asal Nurunia kamila palia sewa-sewangan